Sampun masing pati nebak kaning perlaya kuleungeun kaula. Hah? Ayeuna geus jadi arca, ngerti? Tulung. Oh, siap. Wah. Aing. Aya eta. Nah, sia teu ngalawan. Daca nyeri. Hebat badran aya. Woi. Peakeun. Rasakeun ieu ajian Saptar Nyusya. Tuh, Coba penastik kersayang tumampara. ya ge. Ieu cara sabda dijamak leungitan pelih hilang tanpa karana cangelek jadi lurah togog tejo mantri. Tetap negara amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayudayo. Untuk bisa tetap kedah untuk bisa dicegah deui ieu geura siap-siap Pandawa. Sinengul waras teu mani jati-jati teu bakal waras ulya. Bar umawi aga gunirahangan di kagerem kadimacan sinterang bayem metukang Brahma Batu. Paman Kunting Bagja nu taya papadana kaula. Wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman. Kapayun linggihna oge Kang Rayi jara sabda. Alah. Nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mangkana naon rupiah pembagai kalayan nyewon katampi asamah pangabati mangka penyuk anak king anak Prabu. Kalih nanti eta pilih kiranga tata kiranga titik duduga priyoga colonggo kisarangan saja bilang ma'alum anu disuhun Katilo perkawisna pulwa panjenengan anak king anak Prabu ngangkir lingi ya pun emang dina waktu ayeuna tansah diajeng-ajeng aya naon mangga antos paman Kang Rayi jara sabda anu neme di istrenan jadi senopati. Kapayun Mas Putra nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan nunjuk sumbangan ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjaringan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rayi wahunyu kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana ibu budak teh Wah, simaan budak teh. kali nanti eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon prodampa Gusti kesah nimala tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu paman purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nanti eta kaula teh kengeng kareuwas paman reuwas naon anak king beja tidu menang dipersaya yen netelakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Adipati Karna eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun Pandawa dihukum 1 tahun nyamurna teh di negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos
tutas nyamurna yakin daek teu daek Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh. Kumaha cara sareng katangtosanana teu oleh jadi hileud kana hate kaula paman. Boleh jadi bayangan wae mah. Tak kumaha sakitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu keung asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman ladalah anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teu damang alatan ngemutan eta Pandawa masih kene hirup margi pilih aya mamala ka nagara aya nambah kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu jara sabda anu parantos masihkeun kasangeman tohpati jiwa raga demi kasalamatan Astina mangga ayeuna mah gerapen teh sae ku anak Prabu pilih teu percanten imbalan cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di negara Wirata Tuh geuning. ceng kumaha Nuju ngaraca. Sang Nalendra nuju lara tunggara Mohon laras. Udah kasangeman bekanya. Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rayi bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada Tuh geuning. paripaosna dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentreman Sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina Paduka nyaan tanggung jawabnya percaya Gagal eta mangistrenan teh kula. cing persanten Paduka cing persanten Ujung-ujung jalami atuh. regreg pageuh ulah bari ungut kalinuan ulah bedeg gedagangina sapanjang kaula di persanten sapanjang kaula aya di negara Astina bakal aman tidak gangguan wah Ujung-ujung jalami uka-uka datang dari bujeng hingga jalma manusia nu aya di alam dunya uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula pilih aya nu ngaganggu maka bilih aya ieu mah bilih aya gentayangan bisa siap. pan ieu anu kasebat pemburu hantu ing persanten Di barangan ditanggung jawab. bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula Burukan. cing persanten tobat nuhun atuh Kang Rayi lir pendra barang nuju raos impawasana sapratanipun Raden Bima Bima angkat ti negara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun nya tanpa badanten heula sareng para saderekna lumampah ngagidig ngajugjug negara Astina sorak kena halada hada dayo Bagia Bima paman ngagos tenang Lagi lah. Siapa ulah. weh gening Bima Bagia Bima
Gedeun pisan. As. As. Ha. Dua. Ha. 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 Hop. As. Hop. 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 Tenek kapayu. Tonyok mah si Dora kadung tucia Kakek si Ratu teh mah. Jadi cakar. jeung saha Bima aing sorangan kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah lumayan dipake latihan we Dipakai olahraga we, Bos. dipake latihan naon latihan keur maehan sia Dora kadung tucia asal calanga pe ngomong teh sia kurajan ilanan koman tenang antep bro bebekeun carehamna baik Jika nu heueuh cahareup. emangna gampang samaihan jelema make jeung rek ngabebekeun careham tu bilik bebekeun bagus sia Mun urang eling wiwitan tang tumuka malinaan wis kena dihimpin nasti kersah yang widi wis kena dihimpin nasti kersah yang widi itu kersaning maha kawasa kaburu ku asih ieu Bima luntati wirata nyalira ka ieu astina nirahangan dika Bima bagea Bima Wah, nuhun ku ieu Bima teh ieu lores atuh Jangkung Agung ini. pantes awakna sanegul kieu ieu Wah, genan atuh. bagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon duh Paman tenang Ulah gemper lah. ulah gila komak tenang anak king ngagos Ulah harima. Ah, coba gerak pedar bejer beas ulah diding-ding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna naon Bima nyaritakeun naon wah, eling teu tukar raos. tenang 13 tahun anu geus kaliwat janji naon Cik, dina perjanjian teh kumaha harita. janji naon duh wah. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana main dadu bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun bener ya malahan ditamahan 1 tahun nyamur ulah kapangi aing sadudulur nyamur teu kapangi janji anjeun bakal dipasrahkeun deui nagara Amarta coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui ulah kasep ulah Omat ulah menang digos tong dibikeun Lebar. Bima anda apa denge ku anjeun ieu jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu leuwih hade ansur-ansuran kaula wis garam-garam oge da geus ompong ayeuna
Lamun mau mah geus siungan. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna narpati ukur sesebutan. Dek minta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan. Dari tabatur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anaking. Moal bisa dipasrahkeun negara Marta janji mah. Baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok. Coba aya raja mabuk wong edan. Pantes Coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di negara. Menta supaya aing jogo jeung Sisiudana turun. Turun. Musajen ulah pipilueun urang okopi kalan pati jeung aing. Samodarna jeung aing. Bener lah. Paman, Ki Senopati. Iya. Punten Sri Paduka. Cik Rai tulungan, tenang, tenang. Pembunuh bayaran nih bela. biar pembayaran ya. Hei. Sahasya. Anu geus dilantik kaula salaku senopati ngaran kaula Jara Sabda. Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula. Lamun nagara Astina aya bancang pakewuh. Naon bae? Tah. Mau ngamuk ke Jakarta deh. Bagianna tah ieu banteng Astina dina waktu ayeuna. Edan siap. Nyelak kemudian teh. Nyelak kemudian. Saya mau ngamuk ke Jakarta deh. Saya anak Nonyoknya enggap ya. bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana coba orang patu tunggalan jeung aing. Penyakit ramu. Di luar siap kul ngajar. Ayo pada pindah. Ayo maju. Ya oke, tenang. Para Kurawa pada disiapkeun. Hai. Citraksa Dumaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra Luk Citra Sobat Citra Yuda. Boma wikata Jaya wikata. Inggih. Gula ya. Si Bima kepeng wakol buaya mangap. Gula. Raden Bima nyanak gada di karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada. Ayo Wah, lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas ansur lebur papan kali tulis demi nangtungna adil jeung bener. Ayo Ayo maju dan berlin. Ayo jangari ningalakan. kurang ajar sia geus eueuh sihungan anu gede hulu oge kurang ajar. wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon. Geus eueuh simaan. Ayo. Edan sia. Woi. Iyo. Woi. Ayo mangkasai ada patung dan cuana dong diajak ya. Woi. Woi.
ge mawa gada moasieun aing mah. Wah, jelema mah Eueuh turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu. Sok, kurang ajar. Obat turunan. Obat tesen ku gada. Sorry euy lieur. Aduh. Ayo kebok. Hei, galandangan, jor-jor ka negara Astina sia kurajar. Raja kaboga. Eueuh kagablek ayeuna mah deuleu. Bangsat. Tanang udang Antarila Dua di medan perang Maju siap. Ayo maukah Bener-bener sia jadi jago Astina dek belaan anu salah. Seieuh jeung aing. Bener? Iya, maju saya. Jangan lari mengajak Wah ninggalkan Raden, iya. Waduh. Hebat euy. Hebat euy. Rada cukup ya pangarti nama. Ayo. Wallah. Hui. Percaya iglut mah. Percaya. Ari usik mah. Ai soal usik mah. Usikku dan bekanjak. Sok sia. 12 tahun teh itu diajarnya ku. Woi. Hayangnya. Percaya. Saya ini ku babaturan mah. Ai nyiku mah. Woi. Alah, Stop. cek Raden. Edan sia. Ayo. Woi. Ayo. Sok deh ku mah. Woi. Woi. Musik sia. Mana ning tangan kanan Astina piye? Kasumut mah herder Astina. Mana herder nanti gitu nya. Astina ada teh. Bim. Tinggal mah. Hebat. Kare ongkos lebih. Memang hebat Bim maneh oge. Memang hebat. Tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikan Senopati Inggalaga Jara Sabda. Bima. Pemain belian deh ieu mah. Tega. Pati, tega. Penasti kersayang tomampara. Ya inggih. Ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina Jara Sabda. Ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami. Malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kedua. Ngegubrak nih. Kawas Oh. arca tutung. Hidup Jara Sabda. Hidup Jara Sabda hidup. Jara Sabda hidup. Hidup Jara Sabda.
Anak Prabu pementingali tadorifikasian teh tutung Siapa mana bro? tutung Siapa tutung? wayahna para Kurawa meuli semen neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok gusur gusur bangga Sok-sok, gantungan. Silakan ningali ku rakyat astina. yang digusur dipanggul jelema kieu mah Oh, kayaknya. tinggalikeun Citra Yuda tinggalikeun Kade, bisa kena Bangun atuh. Nah, Citra juga mempedas. Bau lagi. Hop. Bau lagi manggu. So, tinggalikeun hampang kieu mana teuing duh wah bau lagi manggu outlet. tongga bodor atuh gerdinas sugana nu seuri So, mempedas. persanten percaya Ditaikeun deui gaji teh mah. opatan deui kumaha opatan deui Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa Nemereng saya. amah deui saha Gatot Kaca Abimanyu eta we benang eta we geus moal aya penyakit Moal aya penyakiteun deui moal. di mana ini nyaeta di negara Wirata sae mangga bilih peryogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan moal mawa nu barareye kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntu uras genggerong tah kaula boga balad Buka pasukan. boga pasukan nya upami kitu mah mangga dek nyampurane barat balad siluman di jalan mangga nuhun dek ngonang uka-uka mangga bade uka-uka bade aki-aki Gentayangan. bade naon-naon oge mangga wilujeng saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten opat jelema dewe genep si Gatot Kaca si Abimanyu genep 7 saha Kresna 8 saha Semar salapannya 8 saha Cepot 10 kasih Dawala Wala pameng. Pameng si Gareng ya teu naon Pan geus eueuh sih. Haji Doglet we urang Jatiwangi Paji silik mah ulah. tewak paehan untuk dipaehan tama naon penta kenteng Apa tak paling. urang Wirata sampurasun kaula rek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa sampurasun oh Lakuin jami utama Boga patokan
Ayo wala di wala tam-tama. Henge. Pula. Sing karurunyung sama uka-uka deh. Naon nawa ke Suraseri Lurah Menang proyek. menang proyek naon Jadi pembunuh bayaran. lumayan gede teteh Dek ngalan nyawa anu ngaran Arjaun. Arjuna meureun. Bukan teu proyek Yudhistihul. Yudhistira. Daai Brata Senok mah geus paeh. Bratasena mah parantos kudunungan salira kula. Kantuna kuring Nakula jeung sadedeh. sadewa. Hihi. Jeung Gatot Subroto, Gatot Kaca, jeung Abdi Gelo, Abimanyu maksudnya ayi, jeung Semprot, Semar maksudnya, jeung Astra Jingjing, Astra Jingga maksudnya ayi. Jeung Dawelu aing mah ngomong teh bet ieu wae atuh. Atuh letah teh bet kacida teuing. Dawelu Salah wae lah tah teh. Neueul bedaan atunya. Sing saha deui nu? padahal Dawala Mun urang mah kan teu inget bedaan nya mun urang. oge Batakor Kresna. Batagor. Batara Kresna. Batagor. Tah eta Batara Kremes. Kremes aing mah. Padahal nu leresna mah Kresna. Eta perilaku teu apa? Salira ge dina koran. Tahu ka salah ka dibenerkeun. Wilujeng tepang we ka pamirsa TPI. TPI Warga TPI sadaya ya. Warga TPI tonton tiap malam minggu wayang golek penggemar Indonesia. TPI. sa Indonesia nepangan di mana-mana. Betul. Orang Arca Manik mau komo tah tuh. Nya Ya wah di mana-mana itu. wilujeng nonton kalayan sing paranyang Yosua Alageung milik. Amin. Urang Amin. sada. Urang jono tah. Oh, urang jono kena rongton. Anu di dalangan ku Asep Sunan Gunung Jati. Padahal Asep Sumarno. Asap suruh bener atuh. Diwir teh loh tibalik deh hunai. Sok inget-inget lah nu bener atuh. Puguh ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug. Aduh ampun. Sunandar maksudna atuh. Sunandar Ampun. panjangna teh naon Lepat. Sunaria. Sok benerkeun kayaknya. Anu disinenan ku cucut. Cucu. Aduh ampun padahal nong-nong teh. Cucu Setiawati. Jeung Dedeh Era Parada. Ampun. Ampun. Dedeh Erawati. Nah, atuh Nah atuh lentah teh nya kacida teuing teh. jeung Neni Hayam Buruk. Neni Hayati. Neni Hayati. Ada pikiran benar aing. Ese pondok Jeung eta. tukang alokna Dedi Rosikin. Kasida. Kapina-pina teh. Kasida.
padahal di roti bakar di kenangan kuberko. Aduh, ampun Berlin. Maksud teh nah atuh. Nang Berlin gitu. Sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari. Indonesia maksud teh. Eta rek. Tukang gongna ge cecewok. Tukang goongna cecewok. Ampun, cece basuni. Basu. Digamangan ku Mang Osip. Ari. Anak mus. Ayo Si ayo. Omi. Tong seurting heureuy ayi. Bae. Ya, Serangan ku Superman. ulah seurting seseuketan itu geuning seseurian. Seserian. Alah, Udah, ayaku capek. udah di bawa wae atuh. Aya proyek anak hayang mimilu. Bikin kainungna atuh. Ampun. Kainungna ka mana atuh sarwi? Aduh. Apa-apa teh ngedegungkeun mah. Sia teh ngadegungkeun kaing. Lain tempelak. Neraka. Bah, Naon? budak kene. Ade ka mana, Bah? Budak kene. Apaan? Dek ngala jelema, Kemenang bayaran. engke menang bayaran, dek ngala nyawa anu ngaran Yudhistira, Arjaun jeung Nakula salewek. Sanewa. Iraha, Bah? Kayak ayeuna pandek ini. Kayak panuja kayang dia. Ai maraban anak ulah ladang haram. Why? Aduh, bayi. Lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram, engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Engke teh wong tua gawe wiwitan, wong akeh pada keling. Wong tua gawe wiwitan, wong enom dharma lakoni. Tah eta Halus. sing saha kolotnya anu nyieun kagorengan, anak incuna garelis teh. Anak incuna bakal silakan. Halus. Budak soleh. Bubur gitu. Sing saha kolot anu nyieun kahadean, Bah. Naon? Hayang motor, Bah. Hah? Hayang motor. Ih, nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor. Alah, aduh, balak, Bang. Naon? Hayang motor. Kudu boga SIM heula. Si budak Hayang kene. motor apa? Leuh. Babrek duit di mana? Kedai. Aduh, hayang motor, Bang. Hayang motor gilidit, Bang. Ngiridit. Alah, Bang. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, Bang. Naon sia teh? Apaan kita tadi di ujang bebeja hayang motor? Oh, hayang modal gitu teh. Ai dedengnya siap yang ngiridit. Nyeletik, apa betul? Buruk kan tidak kiri nih. Dedengnya teh tidak ngiridit, jeletit meureun beuceul. Ada latik. Lain-lain daun awi. Ya meja saku prawing uang. Ya. Irina
sakarep inuji karpi inuji lumut nyebar ka story banglus lampahipun ieu jara sabda kapercantenanana Prabu Duryodana Raja Astina anu gagah sakti mandraguna Bima oge dugi katutung malah jadi arsa di jeuna papaes di alun-alun Astina kitu kaayaanna tuna lampah eta katsarios Nyi Arjuna nampi pancen ti Yudhistira. Dah, ieu ge. Di nagara Wirata nyaeta pikeun ngabujengan ieu Bima. Kakang Semar, kulang urang reureuh heula Kang. Sae mangga. Cepot kan dawalah abdi urang reureuh heula jangna Juragan Bima teh cu nyiar-nyiar pika melangeun ujang Allah nakaman mamalana sagala rupa pasoalan oge kudu gempungan heula cu kudu sawala heula hirup teh ulah getas harupateun ari budaya urang mah dak kudu nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta landung kandungan lair aisan abeh kadituna supaya ulah melengkung bekas nyalahannya ujung kan terlalu ulah ipis lapis kanel tapel tuh malapah gedang ha segala rupi ge kedah musyawarah mun urang eling wiwitan tang tumoka mali Allah pakai aturan anak punya Allah itu engal ulang disauran uang aku lampah utama yatim saya budi kasang sama ngalaga mudah-mudahan tuang raka salamet di Astinana mudah-mudahan dawala semua ngan palang siang Pak abdi teh ngimpi peting tadi naon ya ngimpi Juragan Bima naon digebrus ka sumur liwan sumur teh nol sumur teh nah sumur teh akhirnya ka taliti mate ku dua leungeun 55 550 bisa jadi euy sabaraha mudah-mudahan biji 2 hiji aduh teu nyambung ceuk beja mah cenah lamun hayang nomor mah dina tongong bapak kudu dikerok bangkong lain bapak dikerok sararangke teh awak teh tuh kanginan wae tuh udah aing teh pamidangan cincin teh karena geuring teh kabina-bina tinggi ya nu kasidat sangkel maleungeun belah kene ya aduh tobat eta kalanjut eta kana mastaka jaru awas kana golodog ge ieu teh heureui kieu teh geus tiba heula aing teh
Tapi sugane payu kene. Eta aku bisa ngejatkeun ana. Intip urang mah. Intip lalampang heula. Tarik. Cilaka ku pamola sorangan gitu. Seingat. Nah, masih muat kana hulu teh kan. Untung disebut simut. Mun apaleun ngedakang mungkin jebron. Coba sih teman. Ai. Naon lagi? Ai. Naon sia teh teh? Puas. Eta sakcare. Eta carekeun wae. Nepi ka teh daek ngajedog sia. Masak naon lamun ngajedog? Jedog. Kudu ngadaguan amek wae. Ngadaguan amek aing. Bah! Ngerakeun ka kolot. Geus amek kitu mah tingalikeun. Sok ngomong. Kabina-bina teuing sia teh? Beli makan wae. Aing teh geus syarat di baheula teh dulu. Oi. Ngesekang. Hei, lu. Mapes kayak. Kabina-bina teuing. Naon sia tuh ya? Cuca. Untuk Ini temen aku di polototan. Oh, nasi eta, wah pamawana teh. Kapangi ada bawa. ieu deui sia. Sarwana. Benar. Karek geerek abdi mah. Wah, sauluan. Wah, gitu.
juga teh ngaliuk. Aduh, ampun tak kitu heureuy jeung jelema ngageblek teh. Burukan keseret. Ingkah. Arah tinggi sekali. Abeh tenang aing kieu mah. Tenang. Eta wae. Si Akang wae sok ya. Kasopono kasopanang sono monok sono anyang Kenapa tepangisan? uma papayungan nanang mahanungan nanang kendirangin dari nabale disiliran kirang sae kikintiran kikintiran dipikiran dipikiran kikintiran dina leuwih dipikiran asa ngimpi Ari kapangi juga nu heueuh. rana barem Kolot rana juga hideung lumuh. bagi habal bagi minum cipelang cipangayaman Ai dileret juga nu. rek mulang ka mamelangan lain-lain daun-daun awi lain-lain bangga diri kasopono kaso panjang najan sono najan hemat Juga teh tegenah jang. Aduh. Nepi ka sarwana kieu. Alah. Ke bawah ge. Hiburan aya tuh. eling ka Purwadumati Purwani urang adadi kan bangsa nu merdeka perjuangan sajati Dan naon moal kaul? Kepret siapa ya? salaku warga negara Semar ya Semar ya winangun Semar kuncu danar ulu dia pak kuning alam ya pak kuning alam ulah waras suka seri urusan bangi jati diri Kakang Semar iya nun Astra Jingga jujur dawala abdi ieu ieu Lain ini pisan pamola. loba pisan pamola hirup teh
beki kolot teh kalah beki macet. Beki macet. Udah kayak lagi budak ngora dulu. Lain beki ampuh. Lain, ya beki kolot teh hirup teh kudu beki ampuh, beki lungu, beki turutanan budak ngora, ya makalah. Lungu somea. Teh mongkeun ka kolotan teh, lain boboloneun. Cing kumaha di deweknya. Dewek geus sakapung sok mikiran sorangan ai dewek. Boro batur sorangan nanti lieu. Dewek teh mikiran sorangan ai dewek saha gitu. Gara pikir geus lain. Aduh, dewek teh sok mikir. Di ampun. Dewek teh inget ka dulur-dulur anu transmigrasi, nu di Sumatera, nu di Kalimantan, nu di Sulawesi, nu di Irian, Manado, nepungan kepala perantawisan TPI. TPI teh doakeun ku sararea tetep jaya. Amin, amin. Di udara gitu sugane atuh Bapak Getuk kahibur wilujeng midanget kaken ya nu aya di Tegal di mana-mana nyangakeun ya cing bala leunghar urang-urang Sunda. Amin nu aya di Aceh akangna. Urang Jawa mah da geus bala leunghar dari urang Sunda nya urang Batak pokona mah bala leunghar kabeh lah nya urang Cipinang ai geus beunghar mah urang mana-mana tuluy urang ulin. Ieu Kakang Bima teh kinten-kintena bakal salamet ayana di Astina Kakang Semar. Mudah-mudahan cing persanten kanu kagungan yen pangeran moal bade dolim ka makhlukna kalayan silaka sareng salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak hade buah hade mulak goreng buah goreng Geuning eta kitu nu dadahane teu salamet bae. Iya nuhun Kang yakin salamet mudah-mudahan. Ulah kaget satria. Unggawa saha anu ti mana? Unggawa jak gede kieu euy. Wah, Ngaran kaula Jara Sabda. Sajana. Jara. Manyata sangkilang deukeut teu kadenge. Udah kadenge ku Jara Sabda. atuh. Ngatu nanyakeun. Ieu bisi anu can ngadengeun. Jara Sabda Ya, di mana? kaula ti nagara Astina. Di negara Astina. Ya, Salaku naon di Astina? kaula salaku senopati. Geus diistrenan ku Raja Astina, kaula salaku senopati nagara Astina. Upami nagara Astina aya bancang pakewu, kaula Jara Sabda anu bakal nyarebanana. Waduh, jelema anyar euy. Wah, jelema bunga. Atawa jelema sewaan. Sajen. Ngaran kaula Ya, Arjuna. sa. Arjuna. Iya. Naon? Eta milih langkung teuing ulah seueur teuing seuri teh. Pagehan batur. Kepres ya koing. Malah Kang. Ganggu kadimatan batur. Ditakis ku abdi. Ayo teh nu gelo naon? Kawas nu teh jejeg. Punyuk sia. Ngaran teh Arjuna. Arjuna Adi Bima. leres. Aya tak? Ieu pawongan kaula ngaranna Semar. Semar Banar Nangka. Keur budak nama Arif teh. Aneh euy. Mung tos rada gede ku Osid.
Ari saya abdi Primus saha Primus sakereut Ari itu di tukang abdi iya Sophia Lacuba Waduh, atau Sophia Lacuba nu bika lebih ke orang ngonyol gitu. Sophia Suba Go. Punten cabok sia wae punten Arjuna ngaran salah upami laras salira ti astina kaula teh bade naroskeun naon nah aya pun lanceuk ka itu anu kakasih Bima lanceuk anjeun anu ngaran Bima sampun masing pati nebak kaning perlaya kuleungeun kaula ha ayeuna geus jadi arca ngarti urang ngajar penggawa ieu nu diarah wae bener anjeun geus mateni Kakang Bima teu salah sok sing harepan Arjuna wah cilaka ribut yeuh urang pada oko pikiran pati jeung anu ngaran Arjuna sajajarkeun nasib kaula jeung lanceuk kaula lamun nya teh mah tega lara tega pati tega tidur lega coba maju sia Untung. Erek budak gitu. kurang ajar ayo dawala silakan dileja Laras wah. geus rupa-rupa kajadian ayana Sumohon. Ayo bantu. Lawan. hebat Arjuna coba maju woi udang sia waduh kemana biu Kegagalan tangan itu bisa mau. sahaja montong kabongohan kemana biu Bakal kurang ajar satu atau kain jempe tunggu beja Wah. siap culi lain buah garelo aja maksudnya Leuing atuh. toba hei wala dia balat ulah Tenang ludang hantarna pahlawan. hei 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 Hey hey hey.
Semarang dari sawah turun ke kali dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati my friend and my brother everybody come here. Hey Arjuna, I hear you. Kumpul. Garana teh Arjuna nya. Arjuna, wah, kakakmu udah mati di kota Astina. Yang namanya Bisul, Bima ta eta. Sekarang giliran jadi kamu. Sekarang giliranmu Arjuna, saya harus bunuh. Sabaraha mana dibayar? Wah banyak tidak kayak itu. Coba hayang nyaw kau. Udang Jun. Wah. Lesotkeun buta modar sia. Lesotkeun kurang ajar. Weh. Ayo sia. Oh. Ayo geus dialungkeun bapak si modarnya. Pasti. Gerak-gerak motor remek. Benar, bubur. Juragan pangaulan dialungkeun bapak. Pilarian. Udah, lu. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ladenan bangsat. Muasal baka bisa mutuskan jiwa raga nirak ke Jawa Pusat. Wah, eta. Awas ya. Alah, di mana pirag-rageunana? Pilarian kadinya atuh kakali angke. Alah, cos. Mun urang malurat leret ai lempang teh. Agan? Untung Allah, Gusti. Nuhun gan salamet. Bagja teuing. Nuhun atuh salamet mah, gan. Waduh, Yoyo Satria. Karaglakeun di mana teh? Karaglakeun mana cerita ka jeruk Maneh gening ti bebeut sarua dialungkeun. Abdi teh naek ka luhur bade nemak ti luhur pek ti bebeut. Dibelaan ka bebeutkeun maneh hayang jiga. Nya. Gening mawa nu kitu sumuhun lah. Halus. Ieu teh tiasa diangge tarompet, Bisa oge pake tiasa diangge pangese terbab. maaf kabula kabale teh mah. Cing ngadengekeun tarompetna geura. Bisa kabula kabale teh Yun. Lagu naon gan? Soke kumaha maneh. Makan aduh bisa Geunaheun cepot. Nuhun. turun ke Yun. Suryati ada di
nyagaan saya Tong dituluykeun Kang. halus pisan ngan ulah dituluy pergi bilih kaituna Petak seulangan. matak seulangan ngarbab tiasa Aduh, cek pecakan. bener dadangukeun bagas Pecakan, surupkeun heula. surupkeun kopinya ya Awatna bisi kenor. lagu naon kan lagu naon atuh kumaha maneh genul kreasi lain genul kaula ge tarang ngadenge da lain genul jadi pinter agan begitu mah Ada gunungan apa? ulah kayang melipis pot napis pot ngemplang caina ulah hayang da kasih cepot si cepot ngacai celing Hiling jadi. lah si singa tong gara ragu we kaing teh Bagikeun rokok we gitu. aing teh hirup teh loba gagal bari diganggu ku teh Moal na mapek. cing Doakeun aya mah. cing tong cara recok alah Tong diganggu we sok gararaga. alah tong digararang gue sok gararaga geuning ah emak we Nanya. Modar Aden. Teu sapira sia. Udang. Tapi ka pondok umur. teu sapiki teu sapira Kapira. waduh hebat gitu teh makannya euy teh makan dewek hebatnya Percaya kakak. baru kan La ilaha. kan
tembakan Abdi hebat tinggali panah nan usaha Abdinya tinggali heula panu maneh majabri beda jatuh di kurun dulu kan malucir cabut coba lamun bener-bener nu maneh oh tuh mah bisa pada dulungan maleur dalucir dulungan mah oh jangan ada kemet air langan panah langan salawak halo ya panah nanya nu gablek na kageuleun geus ya nada marah nada mati dulu itu batu-batu baraya saya sapat paragat nyawana alah kagak ada nyawaan wala parah ngalayang nyawana ke awang-awang kasawarga apa ka neraka saya kagak apa gagal baraya alah wah ayang ke bawah ke Jakarta nyawanya ayang ke bawah ke Jakarta Allah ayang ke bawah ke Sarawak dulur tumpur gugur pupus gugur murukusunu bubur subuh bukul sum tuturubun murusuku gunung cupu kurunyung guyur ngubur dulur pupus dulur pupus mah Mahapot sadayana gempar sieun umaha bieu naon cenah sepupu naon eta nu nyaritanna wungkul ulu cucu murukusunu untung ngabulutuk kalebak luar biasa
Manggi encabereng kita merang lain-lain bagda diri bagda dengan di Bagaran malah saga palintangan babalean pangalus sana jandikan tunara kasayan wamuka Pasitikin panyata Pilari ridho pangeran Sangkana pinangi kabar Kamuyan kawaluyan Kamuyan kawaluyan ngajar ke jiwa wakil oke. Aduh, jiwa sadayana Gusti. Jadi para rae. Oh, luar Gusti aduh, udah kumaha aja abdi. Diuk. Sili omean jeung batur nu salah bere pitutur Aduh, Gusti sadaya-daya kula. Naon? Puncana jadi kakawinan di puyuh. Bae dah naon ni. Kan bae batu. Sungguhun bulan Gusti. Aduh, ampun dulu abdi bulan Gusti menipa bala taklir pinang hurang malulu. Bubar katawuran Gusti hebat Arjuna dina mentangkeun panahna. Aduh teu aya nu misleuk. Hebat lempeng pisan ngana tikoro dulu abdi. Anu dina waktu ayeuna para malung kasuruh ningali nu di pabrik hapunten anu ditenda sadayana para mati di badan juri perlayan badan gagur badan tempur ku kituna sadaya hapunten tina sagalur pihak kalepatan ageng sementara lain ku kituna jisi abdi sadayana dina waktu ayeuna sia perkawis dua perkawis tilu perkawis geus sia goblok bener sia atuh ku kituna sadaya daya Lain menewa komapeun. ajar Arjuna maju sia dek pipiluan sia ya nya tu pawongan dek teh ngaran-ngaran jelema ngabdi mun lemah meh dunungan teh meureun dewek heula tanggung jawab Segala rupa. lain seuri woi udah siap iya modar siap lu dawai tulung modar siap tulung oh siap ayang nyahowe aing geuleuh maju tolong sapraptane puni Raden Gatot Kaca mulih ti Pringgandani ningali di handap aya nu kokoleaban nyerorot ti awak ayu lawan ularirang kejuang wah aya naon Satu makin sama marah pada layu lawan Alah, rag-rag ini nyangsang tentang kasukun.
totogen Aden. Alah aya Bang Bara. Tobatkan. Man. Ya ditulungannya nyebut Bang Barasya. Dan Kasih datang ka dulu. Tolong. Gusti geuningan juragan Anom alah. aya kejadian naon maneh? Hah? La ilaha illallah. Mana wite? Duh, nuhun agana. Coba si horeng giningan dasar guru pajak umur mun abdi. Di mana we gini atuh. Nuhun agan. Kejadian naon? Kan nguningakeun tuang Rama kulan ka Astina nyalira. Sa Tuang Rama Juragan Bima Kangjeng Rama ka Astina. ka Astina nyalira. Tuang Rama ka Astina nyalira disusul ku tuang Rama paman. Disusul deui ku abdi tuang Pawongan. Disusul deui ku abdi Tacaneda. Kayak bareng bot. Barang ke barang. Kayak gitu? Nah atuh di jalan agan Iya. penak sareng urang Astina anyar jalmina teh ngaranna teh Jara Sabda. Jara Sabda. Sumuhun beureum beungeut na teh. Wah, borom. Rata-rata dan beureum beungeut mah gede amek Gede amat jeung pika. jeung goreng patut. Jahat deui ongko. Calonos ongko. Gemul ongko. Tuh kalapa biji teh cungap. Siapa le? Henteu teu beukeun kalapa mah kecang. Siapa le? Jeung anu beureum beungeut mah rata-rata. Naon? Ceulina ngucur. Oh, dia kejauhan. Susut. Tapi da si susut teh geanger bau. Da moal cek aing kita tadi oge. Kitu kulan sarang balad-baladna untung sayap baladna mah di temah runungan ayeuna nasib dunungan itu sarang tuang Rama teh maot. Saha? Tuang Rama di Astina tak ku eta jelema. Di mana ini jelmana? Ali ditu. Sabar we. Dewek mah pangsabarna hirup. Kumaha teh cicinge kudu jadi adi. Lamun kitu carana ini. Eta mun urang mah batur dunungan geus init, mun urang mah init buru-buru. Nah, cari silai. Kabina-bina teuing. Alah, goblok sia. Kumamun silaka. Kumamun akan buaya gedeug. Muara. Akang kayaknya. Paman, sembah kapihatur. Nuhun Gatot Kaca. Aduh, lamun eueuh nu jadi anak Mang Cilaka nuhun kasep. Sadaya-daya saurna Kangjeng Rama ka Astina. Ka Astina tapi di Astina na teh sampun masing pati Tobat menang bejati saha Gatot Kaca. ti asta jingga wala. Si Cepot dawala salamet. Salamet. Nuhun kasep. Tewak itu jurigna. Permios. Untung Wah, lurat teh lah teh. Aduh, ningaran aja dunungan tuh. aya nu jadi anak Gatot Kaca syukur kasep. Mun eueuh anjeun Mang Cilaka. Moal teu remek atuh. Bisa sampaikan ya lu baledog bae. Kabina-bina Jangan lari, ulah lupa.
sia ge sarua pawongan anak kurajar Pogo-pogo. Mulai teboga dosa. utang pati perpati utang Gua tahu. ya aki-aki mun urang melawan mun urang mah urang agan nuhun sawang suna mah lawan tiasa gelut diajar Wah, eta urang pindah dah. Nawa kelurat eret. nuhun agan Aduh, eta bakal upami teu aya agan lapur wate Aduh, kan kajenteng kolot. Me. Neraka, kita salungan. iya nun Ai di tenggelan teh lawan Semar Banar Nangka Kolot, teh. tiasa gelut diajar Semar dawa anu bisa teh jero beuteung sabab naon bu di dunia ieu teh Mabuk. Kadenge teu? kadenge teraskeun cep Mabuk. tah kitu Kakang Semar Nakera wa jangan begitu. pika-pika geuleuheun gitu Ka kolot ke Swadi. ampun Tujuan kepegang wa pemikiran budak itu. gan moal kiat agan Moa tinggal. Moa tiat wah hebat wah kudu kumaha sawios ku uwa we urang lawan tuman ari kaula agan mah sanak ke tuang rama kastina engal urang lanongan di dieu teu acan dugi ka waktosna naon ba tuang rama ngama simpati sabab ieu kajahatan kabiadaban moal eureun upami juragan Bima ayeuna ngama simpati teras dari tulungan dina hartos ieu bakal buntu laku Wah, engal sanak kastina sanajan tos jadi layon amit wah nuhun amit kabina-bina teuing sia lompat ka mana iya, baingan mah. jeung aing sia Ya. Tadi Pak ulah Pak wani itu bapak mau kan. ulah Pak Karena kan bisa pondok umur ah. ulah nekat pondok umur na teteh cicingjang ulah haling jang gede ku abdi ulah Kakang Semar ulah Kang asawios agan sawios rang siang lamun kitu carana badranaya sok kurang patut tunggalan jeung kaula bener tegara ya tega dulu Dor. pati tega saha silih ngaran teh sebenarnya jara sabda jara sabda iya sok bisi rek mesakan mata naga dewek aki-aki dulu asaku kabina-bina teuing sia ya bengeh ku sia saluhur-luhurna jalma nu giruk mah burung amruk deuleuh ku lakuna sagagah-gagahna jalma nu murka mah burung cilaka deuleuh ku ahlakna Beres. ha cikan sok kurang ajar hayangnya howe aing mah deuleuh Benar. geus kolot kieu wah sok tutur kene aing mah Aya eta. nah sia teu ngalawan daca nyeri ket
dewek mah nyeri-nyeri teuing tah. Geus geus Sabab sagala rupa ge kudu liwat nista maja utama. benar wah ada gitu we. Heeh. Ya. Karek nista Balik wah. saan ngaliwatan maja terus ke talaga. Aya ku beres ai kolot nya. Aduh cepot. Kumaha eta kalakuan bapa maneh digebugan teu ngalawan. Kalah cicing we. Emple we. Ngabodor pangintenegan. Oh jadi kaula kudu seuri tapi sakana hanya ho. Nah eta kalakuan Semar nepi ka kitu-kitu. Aduh ampun. Ilmu naon teh pake ngabanting teh. Ya meuni daya karaosna. Ajian kaula eta nu disebut kilat bajra. Kilat bajra. Ya. Sok. Lawan aku sepi anginnya. Dul pamilis. Ajian naon? Dul pamilis. Oh juga teh dulu sumang. Beres. Montong kemana karep sia? Wah mah eta mah. Serius ya aing. Urang make teungeut ti kajauhan. Sok. Kilat bajra. Udang wah. Udang. Dul pamilis. Kilat bajra. Wah. Aya kitu. Aya kitu. Bapak kita Ya. hidup babe. Tengah tika deukeut. Hidup babe. Wah be hidup. Aya kitu bapak urang. Heeh. Aya kalewihan Bapak. Luar biasa euy. Ayeuna urang pertikeun supaya batur sarieun. Sarieun yang benar akan keturunan Semar. Dewek Semar make ajian Dul Sumang. Dul pamilih ayo silaing kilat bajra. Silaing kadewek teh siot kilat bajra. Tah saya Curalit. Tema deui ku Haji Abdullah. Dewek ka silaing Dul pamilih. Tah silaing macing leuwih ti kitu. Gegerapa kanana ayeuna hendak kudu puguh masalahna atuh. Masalahna mah silaing kadupak ngambek. Pak we atawa kajajak inum suku. Kuring kadupak diambek itu heeh. Cing jiga teh. Abe batur sarieun. Naon teh duduk pak euy. Cing sopan silaing ngadupak dewek leumpang teh kapan lega jalan teh. Oh, jangan ngajakeun. Naon teh? Jangan gara-gara. Naon teh? Kadupak? Heeh. Atuh napi kadupak sakitu hampura we tuh heuy. Nya aya hampura mah teu naon. Atuh moal cios panginten. Oh, kudu dituluskeun. La ilaha illallah. Teu bisa dibawa acting sia mah. Palingan sutradara ngambek sia. Bisa dibawa jadi mana? Supaya pasea we kumaha carana. Heeh, anu bieu we tuluikeun. Heeh, moal aing mah ngahampura. Ulah kitu jelema bejang. Ulah kitu jang. Sieun teh geus gede. Teu ngeunah aing. Wani sia gelut jeung aing. Oh. Jadi sieun teh ngajak gelut. Kalah, Huh? buat. Lain antepeun tuh. Lain antepeun atuh. Gede atuh ka wani teh tah. Aing boga ajian. Kulat. Lain kulat, kilat bajra. Nah musuhnya hon kan ajian kuring. Oh, bade ngage ajian naon aji teh? Balikan Kilat dulu. bajra. Sok, saya Dul pemilih. Kilat bajra. Ya. Dah, silaing mah
leuwih ti kitu Leuwih sebab yo. Kilat Badra. sakali ewang Kilat Badra. sakali ewang yi Kilat Badra. tul pamilis tul pamilis Ya. ha kuring tengah goler la ilaha illallah Benar cinta malamat kok. ha balikan deui atuh Kaburu beak pakaian hiji mah. Pakai lalungan. Yi saya pisan tangerakeun aing teh dul pamilis Kangjeng Rama ampun pot Gatot Kaca paman tingali Kangjeng Rama Wah, ya Allah. aduh Kakang Bima teu sangka atuh tah ieu mamalana teu kersa gempungan heula teh Gatot Kaca sadaya-daya ampun paman sepot da sing calukan Bapak maneh pot tulungan heula ieu kaula percaya ka Bapak maneh daulat buru-buru Bapak maneh akan Semar lir muning rarakitan kuda papasangan Iya inggih. sarua pada saktina sok aya leuwihna jang hebat Badranaya woi peakeun rasakeun ieu ajian Saptar Nyusya Tuh, coba penastik kersayang tumampara iya inggih. ieu cara sabda dijamak lengitan pelih hilang tanpa karena cangelek jadi lurah togok tejo mantri kurang ajar Murukan teh mo, acara teh urang ngetan mo. tukang leletak teh ieu geni udang sia Sukan teh lain urang ngomong. ampun Kakang Semar ampun asa kabina-bina teuing sia teh naon sabab sisim abdi teh saleres nama hoyong ngejat ti nagara Astina ha hoyong ngejat ti nagara Astina jadi carana teh hese jadi carana teh kieu jisim abdi teh bade ngalaporkeun ka Kakang Semar laporan naon yen para Kurawa teh moal mikeun negara Astina negara Amarta moal yo jadi tetep ieu teh kedah ngalangkungan heula revolusi kedah ngalangkungan heula Bratayuda perang heula kaiji loba ting jelema di Astina teh kaduana waduh perang beraya yo sakedik demi sakedik pangurangan jelema gitu monggo Allah sabab kaiji manusia di dunia teh dua alternatif kan hiji tukang pelestari dunia dua nyata perusak dunia Tak eta mo. Pakenyang-kenyang. leuwih ti makhluk amfibi matak makhluk amfibi diharamkeun oge hirup di darat jeung di cai ai jelema mah gaple hayu main togel hayu salat hayu jadi segala dikuroyo jeung manusia rakus iya jadi perusak dunia teh jalma-jalma nu kalalupur yo jadi tetap negara Amarta teh kedah ngaliwatan heula Bratayuda yo ento bisa tetap kedah untuk bisa dicegah deui yo geura siap-siap Pandawa bakal terjadi numawi dina resan dieu kade cing hati-hati lamun dek lalajo ulah tengah tuing kitu yo
lamun dek milu ka pihak bener kadek kudu bisa milih-milih rabi mindah-mindah rasa bising kena kumaha ya bisi melengkung bekas nyalaan cing asak-asak ngejo bisi tutung tamagana cing asak-asaknya ngejo bisi keduung jegana gitu yo tangke bakal biji satria pininggit etan bakal ngamankeun daerah budak angon ieu negara mau bisa rengse upama tanpa ku budak angon ngancikna di bibirit leuwih urang kampung bau lisung jauh ka bedug anggang kadulang imahna pantona batu satangtung dihatupan ku hanulum ditihangan ku hanjuang eta anu bakal bisa nyampurnakeun negara bangsa itu Kakang Semar jelema teh samping kadut celana kadut tak itu mata ulah gede kadut bu silat kulit waru angan daru sinegul waras itu mana jati-jati itu bakal yang waras ulia Bar numawi agan kade atuh agan ulah getah sarupa teu nu Dek nuhun Kang salamet amat salamet aing salah aing teh tetep beureun kudu ngayakeun duta utusan kresna wayahna kudu jadi duta tiwirat